Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di BHS Channel. Di channel ini, sahabat beriman bisa melihat dan mendengarkan ceramah agama, kori-koriah terbaik, wisata religi, dan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke setiap teman-teman Anda. Kasih tahu, emak, abah, bapak kolot, emak kolot, biar tambah ruhai. Nah, iya supaya roh urang timbul sinaran, maka kudu aya nu dikurangan opat perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan opat perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Opat perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. Mulai, guys. Mulai, guys. Aduh, cira kiai hampura. Hampura teh mata. Eta kan urusan anak ka awak teh mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhanina timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari debantak ruhanina timbul daharna saeutik. Haji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik, aya jelema kuru tapi dahar ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal keluar. Mantak aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang keluar. Cenah kamari kami jam puasa sabulan roh urang teu kaluar, atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar, malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung teu puasa. Nu biasa ngan 2 kali, bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah, jaroko ge beak 2 pak. Nomor kahiji, ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh, cenah kieu mending geussan bae mah ngaji. Teu kaharti bagus kieu bae. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah mah atuh. Besok tujak tunjuk sia. Hese jasa. Aduh, bulan puasa lain ngurangan hes lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat dohor jeung salat asar ngarendeng. 2 hese teh hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering. Gering disuntik geus abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cek nya teh. 2 poe teu dahar. Bisa kuat abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarudan ku anakna, ku rembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh terbasuh kula atuh gembul. Kula ge nurutan abah daharna doang. Aja ku ari katurutan ku Haji Maming. Garembul. Eta bisaan kolot eta. Masya Allah. Embung ka ciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar, tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda, lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajar tasawuf. Bawa Haji Pendi tasawuf siapa dulu. Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh. Ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah
dijadikan wali nu pentingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu pentingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali pentingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula lagi dianteu sare. Nonton bola. Haji Jamal tah mah. Jeung Budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir. Lah murid teu narima. Murid tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita murid. 2. Ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nah naonan eta? Sok gerage. Hanya sekedar memberikan teas hate. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiranna pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah. Di usaha kenalkan ke Allah, di politik dikenalkan ke Allah, di ekonomi dikenalkan ke Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tah nu tadi tah saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah tebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. 2 nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam bae ulah sajam 2 jam. 3 nu biasa urang jaringan putuskeun gua. 4 nu biasa obrol kuari stop saminggu bae. Ujian ada kadeuleu beungeut lagi herang beungeut. Herang ieu makan dareumeut ieu beuteung. Demek. Ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah terutama di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Luar di Indonesia kuari alhamdulillahirabbil alamin. Menurut penelitian ahli-ahlina, kula geus sakedar nyaritakeun hungkul. Menurut penelitian ahli-ahlina di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung luar negeri. Maka di Indonesia terjadilah ketentraman, tenang. Nik pilkada bae kuari nik pilkada parbo. Eueuh nu ngomong hiji-hiji aja. Berarti kan tentrem jasa ya. Tentrem lah kumaha buktina bae atuh. Pan ieu tim sukses na ieu. Ieu tim sukses Zaki ya. Ya, tah ieu tim sukses Zaki, nyana ka dieu hatur salam ti Zaki, jangan lupa hari Rabu. Eta nyana teh. Tiis di kota tiis. Jadi henteu gejolak sebab lawan loba ahli-ahli Allah lah menang sakitu eleh sakitu. Urang mah kieu bae. Mantak lamun aya kiai sagala hajung ngangsongkeun proposal ulah sok jelek ka ditu atuh biasa bae sih.
Eta teu beres eta kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambung engke iraha waktu nu tadi dedengeanana ngadenge suara gaib. Masih panjang lalakona. Ternyata loba di Indonesia motif-motif jelema-jelema nu model kos karar itu. Mun dibuktikan nu kamari maot meuli bejaan di mana? Ribuan manusia. Anu kamari aya deui maot keneh tapi henteu rame. Nu masih hirup keneh. Nu suara hatina mendengar. Masya Allah di Indonesia loba. Cenah kiai tuduhkeun mana? Haji Pendi. Teu percaya kan jelema. Lain ja kira kajadong kumaha. Tama suara jurig. Insyaallah ke urang teruskeun dongeng eta lantaran ieu geus jam 11 seprapat, maka informasi ngaji insyaallah minggu isuk henteu minggu deui insyaallah. Emang kumaha cenah kiai kula dek mudik. Karak dek mudik isuk. Ya, jadi karak dek mudik insyaallah doakeun supaya selamat, lancar, ulah aya halangan naon, bisa balik deui urang bisa babarengan. Kemudian informasi tentang ngaji minggu hareup, minggu isuk teh minggu deui. Informasi terakhir setelah selesai doa teu kudu aya nu sasalaman, simkuring sarombongan dia terus deka imah. Ente disadiakeun di dia, antum disadiakeun di dia prasmanan, di ibah kula aya 3 jalur, di dieu ge sarua, ulah datang ka aya nu teu dalahar insyaallah dicukup insyaallah, ulah datangkan teu dahar. Ieu mah bener-bener kitungan masak beneran. Ulah danaikeun berkat. Ya, informasinya seperti eta. Dicukupkeun sakieu jang kenang-kenangan tentang mengenal Allah tadi. Ulah datangkan teu kenal ka Gusti Allah, rugi adu luar biasa. Usahakeun neangan guru anu kenal ka Allah, nu bisa memperkenalkeun ka Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا وتلامذنا علماء ولا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا ولا تسبقنا زيماننا وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.